Anaking jimat awaking basa emak mulung tanjung rebun-rebun di pakarangan nu remis kene harita keur kakandungan aku hidup geus 4 tahun katukang emak nyipta mulung bentang nu marurat peting tadi bentang sengit ditiran pangangguran anaking jimat awaking basa emak mulung tanjung rebun-rebun bet henteu sangka aya nu datang ti gunung rek ngabejakeun bapa hidup nu 4 poe teu mulang ngepung gunung pager bitis cenah tiwas peting tadi layonna keur kadiekeun dipulangkeun harita waktu layonna geus datang emak ceuring ieun balilihan ras kahidep enung anak kandungan utun inji budak yatim dedeh teuing harita waktu layon geus digotong emak inget ieu kana tanjung dikalungkeun na pasaran kembang asih panganggesan ieu tiduan anaking jimat awaking basa emak mulung tanjung rejeun hidup kasuat-suat nya pipikiran
apina kedana teh ku hariring hariring eling ku eling kana Tanjung nu dipulung kembang Tanjung nu nyengitan pakarangan nu nyengitan hate urang pani